Lahirlah Kangjeng Nabi, mata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah. Sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah, lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil. Diabadikeun dina Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil asabil fil teta nu marake gajah hancurkeun ku Gusti Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim. Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil, hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina. Haji Masuri misalnya, Haji Rusdi, geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag. Batu nungudang, masya Allah. Kangjeng Nabi begitu lahir, berubah daerah, berubah suasana. Geus aya tiis. Gede sakumaha nu saku urang dicaritakeun. Susuanlah ku Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun. 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk. Dibere tresep campur jeung jelema. Dibere teu hayang kana alam dunia, neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan. Neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis jeung jelema-jelema teu hayang ngahiji Kangjeng Nabi, otomatis Kangjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Angkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para habaib para hujaj asatid tokoh masyarakat bil khusus ka Habib anu tadi Habib Haidar Ticadas salah tuh neangan mau balik Ticadas deket deui kulan HS maksudnya kali dek jam 12 kunaon ajung geus diudangkeun ku Haji Rusdi keur ngimpi keur ngimpi jeung anak raja Masya Allah kaudangkeun ku Rusdi aing greget jasa aduh ya Allah urang doakeun para ulama para habaib mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah oge ka panitia pembangunan masjid ketua haul berikut wakilna nu alhamdulillah nyana kunclang konclong terus bahasana jore kunclang konclong kunclang konclong kos neangan jukut bae mudah-mudahan ketua jeung wakilna ge perangkat-perangkatna mudah-mudahan diberi panjang umur bisa nyelesaikan urusan-urusan kalawan lurus halangan naon penyelenggara PHBI anu dina malam ieu di kelompok non ieu Cikandang aduh ganting ulah Cikandang ya urui kandanganna kuari mah naon atuh kitu tah oh iya kelompok hotel Ahud atuh pabrik cat Ahud kudu nama deket pabrik cat mah orang-orang sekitar nu deket ya ngarasaan karena cat mah ngasaan tuh oles-oles gitu ieu lamun nya boga pabrik di dieu pabrik cat tatangga can pernah kabere belum lah pabrikna atuh sarua aja ngahinakeun ka urang ya mun teu dibeuleum pabrikna ahutna beuleum ebrak sia mah beneran deui aing anu kasalahkeun atuh ulah ya mah keur carita urang kapanggih jeung kiai atuh penta ilmu kapanggih jeung nu sugih kudu karasa kasugihanana ku urang bisa merek bisa ngabangun eta sugih kapanggih jeung polisi priwitna penta sora priwitna atuh ulah priwitna geus urang sering dibere ku nyana teu boga SIM prit eta nyana keur mere ka urang eta barahan nyana ka urang karasa aya pedegak hukum nah kuari lamun di aya pabrik cat urang dieu geus ngarasaan can kacat ieu sakali deui geus ngarasaan can nah terserah ente dek dikumahakeun
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah rencanana kula ka dieu terakhir jam 12 doa tapi judi hudang-hudang kulantaran cenah ieu mubalig teh geusan hudang aju ngopi cek tukang son Haji Maman alo kula cepet ka dieu maksudnya kumaha ai geus ka dieu mah cenah deuk kadoan urang tereh balik cenah ya Haji Maman atuh geus lain dirar galagatna lain deui ya alhamdulillah hampir-hampir mah kurang sehat sebenarnya kula kurang sehat mudah-mudahan sakula Haji Rosidi tadi salat Isya aju sareng heula kurang sehat iya cek Haji Rosidi ntar Pak Kiai kalau kurang sehat mah saya aja gantinya sakeunya atuh teh daonnya nanti Haji Rosidi teh gantian kalau masalah besi punya dilas aja nih mana besi malam ieu urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna. Lahir Kangjeng Nabi tahun 570 Hiji Masehi Hijriah tecan aya bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah di Son'a dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah nu endek ngahancurkeun Baitullah ulah kaget Baitullah deuk dihancurkeun teh memeh Kangjeng geus deuk dihancurkeun ku Kangjeng dibersihan dimulyakeun di kiblatan di harapan ku seluruh umat anu iman ka Kangjeng wafat Kangjeng Baitullah terus rek dihancurkeun ngan teu kuat lalaunan jelema nu nyembah ka Baitullah nalah nu dihancur-hancurkeun ulah berpikir jeung ulah ngiblat ka Baitullah lelitikanan nu kuduna ulang tahun ngadoa ku hari make naon karena dikitu-kitu makanan marawisan mah gaji pendi kadua ulang tahun teh naon pakai lilin kan tah otakna di mana ieu budak wah itu aya ieu atuh 12 aduh supaya ulah ngiblat ka Baitullah segala rupa diusahakeun kahayangna mah arulah ka Mekah setik nah engke mah tetep hancur Baitullah ieu bakalna Baitullah dihancurkeun ku Yahudi bakal di akhir zaman mantak dina masalahna di kitab geus aya kumaha lamun engke Baitullah hancur urang salat ka mana nyang hareupna geus dimasalahkeun dina kitab urang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup jatirok sarolat lain Cilongok ieu Cilongok Gandu Cilongok ieu mah teu beda
Jangan di Cilogan duge KTP-na Cilog ieu. Tatangga Haji Masuri blon. Nah, bertepatan jeung tahun etalah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia. Masya Allah. Kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi. Seuneu nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum. Patung sakitu gede di sona. Begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung. Begitu Kangjeng Nabi lahir benteng nu sakitu istimewana kuat ngaguling. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia tegas aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan. Hancur agama-agama batil, bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puanasna cedem tiis. Kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan? Begitu maulidan cedem. Kepikiran-pikiran cedem. Iya malam iya. Haji Masuri membangun geus merengut. Cedem. Tah, tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir beuringas deui. Beuringas deui. Haji Masuri mah beda nya. Sok aya beuringas, sok aya sedih, sok aya teu parugu. Haji Masuri perwatakana kos kitu nya. Lolobana mah teu parugu lah. Ya Haji Masuri. Wakusiyatin labdu ba'datu lijadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa in'ati simaru pan geus dijelaskeun dina berzanji. Wakusiyatil ardu ba'datu lijadbiha sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila. Begitu lahir Kangjeng Nabi Masya Allah eta hujan anu tiis dina sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi. Usiatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati jajadian boro-boro di daerah urang di daerah Mekah ge di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok aduh indah. Iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun beureun di urang ge ya Allah ya Rabbi. Wah eta nunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae sesana kuari urang nyaho ka cente nyaho ka suweg Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur baheureup pajar suweg gunyana. Ieu carita santri carita santri kula di dieu aya santri pan baheula mah kebon kirai atupannya nyaritakeun tales ngeunah singkong ngeunah suweg ngeunah ngan ulah teh badur sebab badur mah mabok. Nah nyana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur langsung we ka kebon wah ieu suweg cekeun ieu waktu gede dipotong bawa ka podok bebeja ka babaturana poe aing menang suweg gede cekeun ieu pan geus dipiceun dauna di kebon kene waktu dipasak digodog atuh ngaranna ge santri santri mah nu teu beuki cenah ngan cai aki doang nu teu beuki kabeh beuki dipasak langsung dipasak asak di dahar nu teu mabok santri mabok kabeh
mabok badur saya numawana udingna orang koroncong atuh geus disebut uding badur sia datang ka kuari teh uding badur urang geus kasebut eta uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin mah henteu teh ka badur henteu Haji Yasin badur henteu uding badur eta gara-gara mabok badur eta ku subur-subur di urang subur naon bae aya di urang mata ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aina atis simar wa nasyajar wajan da teh bubuahan di Mekah masa kitu kaayaanna di urang ka asem-asem aya asem cerme di dieu aya tangkal lain anu karitu teh tah lain nomor gede mungkin ada sakit baheula teh tadi di dieu anu mun di dahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teh ya ieu kudu oong ditanyana oong mah nyaweun digigiri mah nyana eta nun sagede kieu teh tah aduh poho ngaranna eta non ih lain tanggalna juga buahna kahadap-hadap kitu tah non ih lain nu nyaho wah panjang buahna gitu kadang-kadang lain panjang gitu tah set pohoan ngaranna teh dek sakola bae kadinya ngala terus di masuk ngalat teh bebeja kula mah bebeja nya teh aku beja para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lahirlah Kangjeng Nabi lumata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil diabadikeun dina Al-Qur'an alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil teta nu marake gajah hancurkeun ku Gusti Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina Haji Masuri misalnya Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag teh Masya Allah geus parae gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir berubah daerah berubah suasana geus aya tiis gede sakumaha nu sok urang dicaritakeun susuanlah ku Nyi Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ka umur 40 tahun 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk dibere tresep campur jeung jelema dibere teu hayang kana alam dunia neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis jeung jelema-jelema teu hayang ngahiji Kangjeng Nabi otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur ibadah sorangan Kangjeng Nabi
khusuk ka Gusti Allah memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri kula osok bebeja ka Haji Rusdi kadanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan atuh urang mah di jero kamar be sorangan majikan di kamar itu anak kamar itu urang kamar ieu poekan ku urang kamar sorangan urang di dinya jam 1 jam 2 pakailah sesengitan urang make putih-putih di berangna aya nu paeh urang urang mulai tasan aya pocong ye ibadah tunggul mah ibadah teh kos kitu Haji Bahri ge teh pernah nyana kos kitu mantak kuarina rada lain deui ge ngan nyana mah di kamar kontrakan nah aju aya SMS-an di kurang Lampung bener kan ye eta mah lain usah ngaranna iya Haji Bahri itu jak nyana aya kos kitu turun nyandung pokoknya aing turunan nyandung nya asal ngadeng nu nyandung mah ieu aing turunan nyandung cek ulah nyobot turunan gara nyandung atuh sia ye itu turunan maka bege aya asal ngadeng nu nyandung ieu aing turunan aing nyandung teu naonan tuh komo ieu mah ye aing ge sarua cenah turunan kukula sok dikitu keur ngomong turunan sia hayu laksanakeun teu siap teh jangan emang kunaon beuh nu di imah eueuh kumisan tapi galak geus ulah sok ngomong turunan sia ai endek tapi bebeja ka imah Kiai aya cenah nu daekeun doana bae geus berani doana cenah supaya reper HP maling mau ngadoakeun emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja aing hiji sia hiji aduh terjadi moalah cenah kieu geus hiji bae sadar sorangan nya aduh aya deui Haji Patin geus sarua nya geus sarua atuh jelema apa ruangan kaburu kanyahoan atuh kajua kukula diajak zarah ke Banten ieu teu bebeja ka pamajikan teu bebeja atuh kahayang mah bebeja pan leungiteun ya datang ka peuting pan ngaranna ge Zarah ditelepon woi gimana pacok ulah pan telepon gitu amat hei Zarah di mana ke nya dibere sawo bae cek nya ke meuli sawo di mana sawo mah di mingguan ge ambal aya wah Haji Patin ieu mah tsunami ieu mah bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun guys ulah sok haju aican boga ilmu na ulah maju padahal mah ilmu na aya ya dibere ku kula a'udzubillahi min sok seurit heula ilmu nyandung ye bismillahirrahmanirrahim wa qol atuh ku sia direkam ke atuh jadi bacaan nyarandung kabeh moal tah geus beres tah ayatna eta tah asal pamajikan marah aya urangna bari jengke maca salah sarbo geus madeke coba praktekkeun Haji Bahri tah Kangjeng Nabi teh lahir sageus lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai ejeng irodat Gusti Allah datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah zahirna ka Allah batinna ka Allah indah sebab hirup boga rasa tata dina eueuh kuari aya ke bakal eueuh keur eueuh nu ngeueuhkeunna Sang Khaliq diayakeun ku Sang Khaliq Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khaliq Gusti Allah urang hirup teh diatur ku Gusti Allah di jero kudrat jeung iradat Allah umur geus diatur ku Gusti Allah
nyawa geus dibatas ku nu bogana anu kaluar tina papasten Gusti Allah sugihna papasten Gusti Allah susahna papasten Gusti Allah sehat papasten Gusti Allah gering papasten Gusti Allah kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah nah atuh jeung make ngarasulah sagala ka Gusti Allah ja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat iradatna lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal nemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah dik naon atuh nu dikarasulakeun ku urang dik naon atuh nu diingkaran ku urang ja kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna dik kumaha da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta bae bari zikir ka Gusti Allah eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul teu pernah maca buku teu pernah nulis ummi Kangjeng Nabi teh artina ummi teh tara maca tara nulis tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna dimimiti samemeh Kangjeng ka ditu Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng apal kabeh zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi apal zaman Kangjeng Nabi Enoh Kangjeng Nabi apal dek dongeng naon samemeh Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh sabada Kangjeng Nabi ka dieuna zaman sahabat geus apal zaman tabiin apal zaman atba tabiin apal zaman tahun-tahun berikutna apakah Kangjeng Nabi teh nyahoon bakal Presiden Jokowi apaleun di Presiden Jokowi di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi emang teh nyahoon nyahoon apaleun terus datang ka memeh kiamat dicaritakeun ku Kangjeng Nabi min alamatis saah ciri kiamat ciri-ciri de tereh kiamat dicaritakeun ka kiamat ka Kangjeng Nabi apal Kangjeng Nabi ngan teu daekeun nyebutkeun tahunangan ciri-cirina hungkul alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah ja ilmuna ti Gusti Allah terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan nu disiksa siksana jeung macem-macem kemudian engke mahsyar dibayangkeun dibukakeun ku Gusti Allah digiringna manusia ti unggal nagara ka mahsyar narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga anu garoreng ka neraka di nerakana aya anu abadal abidin kafir musyrik munafik aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka surga apal kabeh Kangjeng Nabi teu kudu maca teu kudu nulis Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantak nulis bae lantaran mun teu ditulis jangan mah teu bisaeun jeung poho sakitu ditulis ge poho bae kadang-kadang tulisannya teu kabaca ku nyana iya parah jasa tulisannya isi tulisan saha cenah ieu teu kabaca ieu bebeja ka anakna ieu coba macakeun isi tulisan nang leungeun apa nang suku bah tulisan abahna pada tadihina eta ya Allah ya Rabbi tulis mentak ulah sok ngadahar ceker kotok baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker jore nulis geus bapak sia jore nya jore nulis jore beungeut bapak sia mah sok acak-acakan tak emanya tah ulah sok ngadahar ceker ulah naon bae atuh ya tunggir ulah naon atuh mah jangjang abe bisa kikiplik asal anak bae dibere jangjang pingping yang abah mentok cek emak aya anak mah hulu jangjang bae tilok bae bener diberena mentak kos kieu ye buktina eta tilok dibere mentok ai kula mah baheula ku ibu dibere mentok mentak ngeunaheun sok aja tuh nya mah Haji Masuri mah jangjang
tulang bae diberena atuh eta kos kitu tunggir ge ulah tunggir mah tulangan ngeunah jang abah teh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya kangjeng nah lamun cekas hatena teu mamawa dunya cekas hate teu mamawa makhluk cekas hate teu mamawa kahayang jabatan cekas hate teu hayang salian Allah di jero hate anu nyangkrungan hiji be Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu nanaon hayang sugih tah kuncina maca kitab tah geus baca hayang naon bae pokona asal cekas ate urang aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa urang cekas hatena urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang gitu ngomong mah mantap bae ya Allah pernah melet gitu manjur Haji Masuri mah ya beak mobil hiji sia aja lah beak mobil hiji bobogohan bantu mah tilokos gitu boga kenek Haji Arab ragag kenek duanya nah Haji Arab jeung Dulgani hiji Haji Arab ragag atuh supir terus baik bareng turun kenek mana Haji Arab teh sesa untung hirup kene sok adzan Jumat teh kenek nyana mun lamun dibuka ieu na barared kabeh urut ragag nomor kedua Dulgani begitu deh ka Garut cak nyana teh ka Dulgani kenek ban kenekna kenek profesional eta loba laga jasa itu loba laga ban nyana mah dol pinuhan bensin ka Garut oli pinuhan dek ka kula maksudna ka ditu watuh Dulgani mah siap jasa geus bensin dipinuhan ka oli kunyana dibuka heula handapna dibuka dibersihan kunyana sok bengkel kan ngaranna aturan mah bengkel ieu mah lain panjana mah lain bengkel kunaon dibuka tuh handapna bauda buka kunyana set beres wah bersih cenah geus geusian kunyana oli set beres beja siap bos beres bos enuh langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak drogdog mobil guna dia drogdog drogdog aduh barang kasih siti ya boh horeganan oli murna teh dipasang aduh iya boga kenek parah nah eta Dulgani siasa keneknya nah tuh tak gesah belum nyaritakeun nyana mah geus eueureun-eureunna maksudna emangnya mah kos kitu rurah oji eta teh hadam nyana kunaon ai hadamna sugih ai nyana henteu tah ieu hiji kolbu ye ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat apakah eta kiai apakah eta ustad santri pedagang pejabat presiden sekalipun bisa ngebersihan hate ya Allah ya Rabb naon bae kadeuleu disebut mukasyafah teh dibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo bae eta lah model para wali Allah Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapangijengna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu gitu kene Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah Syekh Maulana Yusuf mukasyafah Syekh Maulana Mansur mukasyafah nu aya di urang atuh eta pandongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin teh diinstruksikeun babat Banten dilaksanakeun hebat satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak kitu nyaba geus beres mere ilmu alhamdulillah nyana balik begitu balik biasana kan jalan darat ieu mah jalan ke laut abah dek jalan laut cek Syekh Syarif ulah bah
cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae entelah bandek jalan laut bae lah abang ngeunaheun di Banten langsung Cirebon kan ngeunaheun cek Syekh Maulana Hasanuddin bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah ulah jalan laut henteu geus doana bae balik balik berangkat set jalan laut masya Allah ngaguling parahuna kapalna kena badai ngeguling atuh Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeh nyana boga ilmu batur mamaraot nyana langsung napas da ditahan set muncul ka luhur plek napak sancang di luhur laut Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem ke napas angkat deh ngabah di luhur asal napas teu kuat kelem ditepuk si babacaan hese nah Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung kitu blak bah cek lagi ulah jalan laut ieu kan cilaka bah ayo ka dieu diakep ku kula aduh hadana gaya sia cenah tuh diakep terus langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh jak jana ulah lempang kieu terus digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon coba Haji Masuri Haji Bahri atuh ulah waka di laut nu bebeneran heulanan lahnya ulah waka maning kucuprakan di empang bae heulanan coba yang nyawa kucuprakan di empang babacaan mah saeutik la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallahul jalilul akbar tilu kali ulah napas baca deui la ilaha illallahur rahmanur rahim la ilaha illallah tilu kali napas tilu kali ulah napas dibaca deui la mal baca ku aing gitu engke sian nyobaan hiber ya ieu Jirus di pernah kukula diberet tah coba baca perem nyana ti luhur ka handap la ilaha illallah hayo nguling atuh ngobrus lain hiber ngobrus abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam heran kan ti dieu jam 7 8 9 10 geus datang ke Banjar zaman can aya tol supir Pasumantri gideg Pasumantri isi aing bingung jak cenah naik mobilna mobil Cosmasda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan isi aing jak cenah isi kumaha sih kok jam 10 geus aya di Banjar tah heraneun nya Pasumantri eta supir orang Curug eta dibaca dek buru-buru ka Jogja jeung Haji Rusdi mamun kula teh jeung Haji Rusdi lancar asal jeung nyana macet bae ieu mah nyana mawa musibah mah heran tah ieu kajian Nabi meme umur 40 teh dibere resep nyorangan lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan can dibere resep sorangan mal jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula lamun geus dibere nyorangan resep karak nanti ka ibu-ibu ye ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan nah ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye resepkeun masalah ieu nya teh antepkeun ku urang antepkeun sorangan diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 poe seuri sorangan pan jadi kos kieu teh jadi kos kieu orek salah guru ieu mah guruna horenganan ti Gunung Kawi teu beres atuh nah ieu tetep urang mun boga salaki aya sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon ente si teh hayang naon sugan besi hayang naon besi hayang nyandung kula mah ridho Kak mumpung hirup kene jeung mumpung ora kene jeung kakak mumpung maju dek ira deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah
ieu mendekir hadeuy ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa sok aya kan dina ai nikah teh sok dibaca ayatna teh naon gara fankihu ma fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruta henteu kakak nyandung ayo kula mah ridho henteu geundeuk maleuk mah kula mah ieu ridho jasa ridho malah dianter ku kula salakina bener tah sia tah yeuh ya bener horeng mancing pamajikanna bisaan horeng hayang nyandung gede lagas ya tungtung nama orang dicarekan ya Allah iya mah kieu cak salakina bisaan tapi cak Haji Masuri saya Haji Masuri mah ya aing mah ieu sebenarnya mah lain hanaon Haji Wati ngalaksanakeun parentah Allah Haju menang ilham oh hebat Nabi kapan Nabi boga wahyu aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu jadi beureun Allah mere ilham cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Haji Wati au salah cak Haji Wati aya bener-bener ilham mah ngan aing ge ieu cak Haji Wati kebeneran tah kamari dibere ilham ku Allah tita ngampak hulu sia wah gaduh ilham teu beres ieu bae ayo sia aing ge boga ilham cak nya wah geus cak Haji Wati geus ngaduh ilham teu beres mah kos ge mah ya atuh aya deuk nyandung malah bebeja Haji Masuri teh mah kos gitu mah rahasiakeun oh dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun tetep ka ambe beuh intel pasar kemis mah serse teh sakar nu maot suta atuh eleh ku Haji Wati mah suta mah teh mah serse lah tah mah ku Haji Wati mah irungna seukeut para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu Kangjeng ye datanglah ka umur 40 tahun Masya Allah hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam ditangkep Kangjeng Nabi ya Muhammad Iqra cek Kangjeng ma Nabi Qoriin Iqra baca ma Nabi Qoriin kula teu bisa maca Iqra ma Nabi Qoriin kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng langsung kaluhur hibersat ngageter-geter Kangjeng bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut Masya Allah karim luhur didinyalah Kangjeng pertama diturunan wahyu anu kadenge ku urang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah zammiluni cek Kangjeng teh rurub kula rurub pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah bangsawan di Siti Khadijah Masya Allah sugih aya di Siti Khadijah majehna urang boga pamajikan hayang tanu kitu teh ayah teu mengaji mah haji we lamun aya nu kitu tah awewe rangda bosal umur 40 tahun gelis bangsawan turunana bagus haju sugih haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek tuh daek jasa sakjana atunya na boro-boro nu kitu simba ge daekeun orang Tegal ge nya terus bae ya Allah ayeuna orang Brebes mah pancarang nu hideung carang nu putih itu pegan ngangon bebek kan Brebes mah ditu tah eta kan lo cak orang Brebes teh bo enak aja tuh kiai nih kulit saya putih padahal hidungnya da geus. Tah Kangjeng diangkat jadi rasul
umur 40 tahun. Berjuanglah Kangjeng, Masya Allah. Bayangkan ku urang perjuangan Kangjeng anu tadina sesembahan orang Arab saat eta kadeuleu pangeran teh bentukna batu. Ku Kangjeng Nabi teh tita ulah nyembah ka batu, kudu nyembah ka Allah. Sementara pangeran nu kadeuleu batu kita ditinggalkeun, kita nyembah ka nu teu kadeuleu endeu kumaha teu puyengna. Sesembahan orang Arab saat eta teh kayu. Anu kadeuleu kan kayu teh. Anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi, dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk, kudu nyembah ka Khaliq. Naon teh tantangan gede ka Kangjeng. Sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu parem-parem. Ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah. Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi rasul di tangan robah sesembahan tersebut. Ulah eta cek Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq, eta mah makhluk. Naon teh teu piperangeun ngarobah model kos kararitu. Perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat, saha anu kuat eta anu menang, dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun. Riba lamun aya dua akad beda harga dirobah ku Kangjeng Nabi, haram teh kos kitu. Naon tah teu piributeun? Ketika nginjem 100.000 dibikeun 80 tapi mayar tetep kudu 100.000, sabulana naik tambah 20% atau 30%, eta teh baheula teh kos karari itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba. Apakah teu piributeun? Ketika jelema marabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun, apakah teu piributeun? Ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh teu barake calana, ngan make baju kurung doang. Ketika Haji Masuri leumpang nyana ngangkat ye endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah Masya Allah. Lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya ge begitu diangkat endek siap. Eta ya Allah ya Rabb, inilah tugas Kangjeng ngeuweuhkeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk tita ka Khaliq nu Maha Qadim, ngeuweuhkeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi. Naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana kita dieuweuhkeun. Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa ka kentong nama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, berikut Abu nu lainna har hese teh nu garit eta lah bibit-bibit piperangeunana. Bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atuh lain leutik-leutik masalah. Nah, kumanta Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah, alhamdulillah berhasil dengan insan optimal. Kita hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun atau 11, maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah. Geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi sabaraha? Genep ratus? 34. Bener teh sih. Oh masih salah bae mah hitungna. Jadi genep ratus tahun Masehina, tahun Hijriahna tahun 11. Sebab timimiti hijrah ke Madinah. Disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a
lillahi da barang tala'al badru alaina tala'al badru alaina datang muncul datang al badru Kangjeng Nabi nu caang Kangjeng Nabi nu kasep banget caang banget kasep kolbu caang kolbu badru lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah tala'al badru alaina datang min saniatil wada ti arah saniatil wada kampung datang ngaranna kampung saniatil wada wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama mada'a lillahi da'i ya Allah ieulah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama nu mantak cek Imam Ja'far mah cek Imam Ja'far anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa dhalli anta misbahu suduri ya Nabi salam anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poek jol panon poe nyorot ya Allah ya Rabb Haji Masuri kadeuleu Haji Wati kadeuleu Haji Rusdi kadeuleu kah kasepna teh kadeuleu nyana teh asa kasep bae cak nyana wallahu alam cak halayak rame mah tuh Haji Bahri bau jangan geus kota tang koteteng bae mantap kain nyandung yang ngarasa kasep barang di deuleu ya Allah sakitu kaayaanana pas-pasan cai Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan Kangjeng Nabi moal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9 begitu ngaputan lampuna parem otomatis jarumna ragag plek bingung Siti Aisyah lampu parem jarum ragag cek Siti Aisyah teh aku mah ieu neangan jarum besi katincang teh dikrami kumang teu kuari teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu parem aja katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badru urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat aya kari ya Allah Kangjeng mecaang nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot fi dunya wal akhirah ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi
aya dunia cacaan Kangjeng Nabi, aya urang cacaan Kangjeng Nabi, aya akhirat cacaan Kangjeng Nabi, aya surga cacaan Kangjeng Nabi, aya neraka cacaan Kangjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah, hadis qudsi diucapkeun ku Kangjeng, laulaka lama khalaqtul aflaq, mun teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun Muhammad, kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling hebat cacaan Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter, nu bengkok sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi lempeng, nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran. Nu paling hebat mindahkeun tina neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe teh naon tah? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet katangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok, eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan keris daga atuh teu bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin, pohara. Tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, ya Allah keris dipikeun ku nyana, tak segala dipikeun. Ih, ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon gara? Naon gara? Gapleh tuh siapa nyahoan? Nyahoan jauh sok berenya. Koprok kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu tatadina di kana neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng, aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit, nu nawaran kreditan. Tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek, tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng heuy haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe. Lain cara urang etek lain. Etek mau malah nu geulis. Kawaron malah nu geulis jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang. Lamun kitu mah Cilongok mantep. Gareulis urang Cilongok mah. Tapi lain penduduk asli. Gelis misalnya ya aya we gelis lah pokoknya kurang mana bae ya sengit nya gelis datang misalnya ke Haji Masuri, Haji nyana bubuka bajuna buka jadi buka kutangna dibuka, waduh haju sempakna dibuka, ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri cek nyana abdi rangda ieu mandek sodakoh bae ka Mang Haji. Nah, kira-kira buat Mang Haji kira-kira mikir-mikir caknya nah, wah sinar leutik. Sinar leutik, aduh anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh mong gitu kan, cuma mikir-mikir cenah parah. Berarti jerona mah hayang awak aya ban dicabut di sinar. Nah moda mikir-mikir keneh coba ka Haji Bahri saya datang aja geus ditihela bae. Bisa ditihil baik. Wah, ini mantep cenah ieu mah. Barang disorotan cek nya ieu kula rangda, geus saya berenang 10 tahun mah. Ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri. Langsung ka dieu sia, tangkep. Oh, sinaran jasa tah mah. Aduh, komo ka Dulgani mah. Dulgani mah kakarang can dibukaan mah geura buka. Geura buka. Oh, tah masa kumaha orek koros. Eta lamun eueuh sinar, tapi lamun aya sinaran nyana datang, ada apa Ibu, Mbak? Ini saya mau sedekah. Sedekah apa? Sedekah diri saya gratis lillahi taala. Boh, budak. Gratis lillahi taala.
Begini Mbak, saya kan udah ngaji Mbak. Sebelum nikah ini kan haram. Padahal mah ini geus kieu bae. Si badage keong bae. Haram mah haram, tapi kok itu bangun. Urusan bangun mah lain lagi. Midnight ya. Teu bertah. Aya mah aya sinaran moal kajen kuku mage. Moal. Tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik. Bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho. Seputar para pengusaha nyaho insyaallah. Lain lalagaan nyaho. Ieu nu ngaji teh ngaji aya bos. Bos ngaji kuari. Babaturan anak keluarga Pak Harto. Ngaji kuari kadi nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan. Wau kabeh. Bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai. Enggak ada. Wah, saya tahu cenah kalau kesini si Azim nyaho nyana. Sebab babaturan nyana. Wari ngaji tah. Nyana nyaritakeun anu wah. Ieu nagara mah tak acak-acakan emang kumaha. Nah, lamun kukula dicaritakeun ngan kajeut temu urusan nyana. Penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman nu geus iman supaya mantep nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zamanna geus 14 abad masih keneh nyorot. Masyaallah. Sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atqal azkiya, asfal asbiya, azgal azkiya eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu. Lamun urang boga kayu eta, urang peureum. Hayang ka Cirebon. Dicekel ku urang set, urang bisa hiber ka Cirebon. Iksir. Urang teh cicing hayang ka Singapura. Langsung cekel set, langsung teh kudu make lain air. Ragan di Karawang teu kudu ieu mah lain mah teu kudu ieu kayu iksir cekel urang beungsa langsung udah cak ka Singapura. Haji Rusdi teu daek balik di Singapura. Eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang. Awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Bukala didalegan bae. Heuh, sia kunaon teu kicep? Itu. Barang di dalam masyaallah. Nya paruti, nya baragus. Teu ditutupan di Singapura mah. Nya geus ngajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui. Naon sia? Dek jarah, lain jarah sia mendek leuli eta. Heuh, sia. Ya Allah. Tah, boga kayu iksir. Boga kayu iksir. Kayu iksir cekelan hayangna. Urang dagang nyekel kayu iksir. Dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat-lipat ganda. Nah, nanyakeun tangkal. Aduh, geus tinggalin zaman. Geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir, masyaallah. Urang bodoh, cekel kayu iksir, baca Quran, bisa-bisa baca. Urang bodoh, teu ngaji teu naon, boga kayu iksir, maca kitab bisa. Iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli.
tah lir teu beda jeung kayu iksir jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho masyaallah karim jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sidina Ali tadi Ali panggil Ali mah teu aya ka mana Ali deuk dibere bendera bereun muriang naon nyeri mata tidak ka dieu tak ka dieu deuk dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa teu bisa neuleuk Sidina Ali teh ka dieu Ali ciduhan wah usap ku Kangjeng set mata masyaallah cak Sidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri hayang nyaho coba mun teu buta bisa ulah usap-usap lah Haji Bahri atuh Kangjeng Nabi mah lain deui ciduhna set usap masyaallah coba ciduh Haji Bahri usap kan jadi kieu cenah ye da tadina mah aya remeng-remeng mana kuari jadi poek cak salah ngusap aduh nah ieu lah iksir lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444 tuh memeh berangkat geus olab atuh mah jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb nah ieu iksir baca ku urang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho kana papasten Allah carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah Allah ridho ka urang ridho ka Allah eta tah terapkeun coba urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti tah urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget ka nu mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi abdi ridho dibere sehat ku Gusti ketika dagang urang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti urang ku harincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang bosen nya gede panyelintuh sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal dedeh jeung nyaah kitu Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna nah eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyin eueuh dagingan mun kaluar di udag-udag anjing pajar tulang lamun urang neuleuh etana urang bokal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salillah hirup di dunia abdi ridho Gusti sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti masyaallah babari tah ngomong mah babari hayu coba ridho eta bagus itu kuari urang diri urang kos kieu urang ngaca masyaallah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk rupang mulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh jadi teh anggeus di bae iksir ye iksir teh anggeus di bae wah kaun hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho nah sababaraha macam ridhona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusi mah geus julak cileuk bae nya mah lain deuk muludan deuk ngadar sate tah
Ridho Gusti ka urang, ridho urang ka Gusti, syaratna maca sholawat maneg sabaraha bae, tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti. Masya Allah, ieu bakal jadi iksir urang. Dok, contoh iksir hari eta Aang Nuh bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 81 nyana nyaba ka Garut naik hardtop, supirna supir cak supirna ulah jalan dieu ang, jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean, jalan dieu wae cek ang, urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur ya Cianjur sih mah teu bisa bahasa Cianjur cenah nyana mah bahasa dieu bae de ka mana sia asana seubeuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegeg anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep. Awas ya, ayo. Ai Garut mah. Lain deui Garut mah, mantep. Tah. Cikaang teh jalan deui wae. Ih, jembatanana nuju di omel wios. Sanes wios kitu. Janten teu aya papalangan, teu tiasa ka ditu. Wios cikaang teh jalan di nya bae. Atuh supir terus bae ge, waduh cek supir ieu mah ngubrus kabehan lah. Mobil ieu hartop datang tah. Aangna kan perembainya na terus ang iya jembatanna putus terus gas isanes gas gitu entah ya jembatan gas segala gas cak supir tap aing kuari paeh ya gas pokoknya duturkeun ka aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber aangna geus kieu bae geus beres eta entos jebrang entos ah bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lagaku gula dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu araris istimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahanna bangsa 2 jam deui karek geus iksir ngaji pen ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh horenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam ialah iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula Haji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknyana mantap ya terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkan sakieu lalakon iksirna ke orang sambung dari tahun hareup ngaji wi mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.